Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang ni sareng sim kuring dira dina acara Warta Sunda. Warta anu kahiji nyaeta ngingetkeun kalahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sok biasa disebut Maulid Nabi. Dina dinten Salasa 26 September 2023 parantos diayakeun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu janten dilaksanakeun di Dusun Banyumukti tabuh 8 wengi dugi Karengse. Anu janten pamilon eta acara teh nyaeta masyarakat Dusun Banyumukti. Anu janten tamu dina ieu acara teh nyaeta Ustad Fuad Jinan Burhanuddin sakaligus oge anu ngadugikeun materina. Diayakeunna acara ieu teh sangkan ngingetkeun kalahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal atau nusok disebut tahun gajah. Rupina, sakitu warta anu kusim kuring dugikeun, mugi ieu warta janten manfaat. Wilujeng patepang deui dina waktos anu kapayun, hartur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.